Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok kadari jang urang karumpul deui urang ngabahas tentang filsafat Sunda. Ayeuna bagian anu kalima tentang konsep waktu dina tradisi pemikiran masyarakat Sunda. Nah, cenah aya oge konsep waktu dina tradisi Sunda. Kitu meureun pertanyaan urang sakabeh teh. Da jarang atuh nu ngabahas konsep waktu dina pemikiran tradisi Sunda. Tah ayeuna urang guar jeung kaji masalah konsep waktu dina tradisi Sunda. Sabenerna dina paribahasa Sunda eta teh lolobana mah mangrupakeun doktrin-doktrin nu baheula mah sigana mah semacam undang-undang. Jadi rada detail atawa rada lengkap. Ngan urang we aremung ngabahas, aremung mengkaji nu kadang-kadang bangsa urang sorangan anu ngotot mung ngabahas teh. Misal konsep akal. Kan aremungeun eta ngabahas tentang konsep akal. Padahal geus jelas-jelas eta doktrin di nenek moyang Sunda, tapi ditentang geura. Eta salah sahijina. Kuduna mah urang Sunda teh bangga boga paribahasa anu aralus. Maknya elek ku batur atuh. Coba eta Pak Prabowo meuni bangga pisan kanu paribahasa di mana manehna asal. Bari jeung menggebu-gebu teh mikul dhuwur menem jero. Eta kata-kata teh osok diulang-ulang ku Pak Prabowo. Nah, urang Sunda mah da jarang atuh nu ngomong paribahasana. Teuing teu apal, teuing teu nyaho. Sigana mah dua-duana nya. Nya teu nanaon. Ayeuna mah urang cuk-cruk, urang guar. Tah ayeuna mah kembali deui ka konsep waktu. Tah konsep waktu dina tradisi Sunda. Jadi cek urang Sunda mah cek pemikiran Sunda nu baheula. Kaum buhun teh geus nyieun suatu paradigma. Ku eta paribasa ngindung ka waktu mibapa ka zaman. Paribasa ieu sabenerna susah diterjemahkan ka bahasa Indonesia secara langsung. Nu kadang diterjemahkan ka bahasa Indonesia mah kieu, menginduk ke waktu berpatokan ke zaman. Di paribasa ieu aya kata ngindung jeung mibapa. Ngindung itu asal katana indung anu artina ibu atawa emak. Sedengkeun kata mibapa asalna teh dina kata bapa. Artina bapa atawa ayah. Jadi orang Sunda mah memperlakukan waktu teh kudu kawas ka indung. Sedengkeun ka zaman orang Sunda mah kudu memperlakukan seperti ka bapa. Dina paribasa ieu kata ngindung teh dipadukeun jeung kata waktu. Sedengkeun kata mibapa dihubungkeun jeung kata zaman. Tah ayeuna urang ngabahas waktu jeung zaman. Naon sababna waktu dihubungkeun jeung zaman? Meureun aya pertanyaan, naon ari nu disebut waktu teh? Dina filsafat mah cenah waktu teh aya dua. Nu kahiji kronos, waktu kuantitas nu diukur ku jam. Nu kadua cenah disebut kairos, waktu kualitas. Jeung saterusna. Jadi waktu mah cek filsafat mah aya dua, kuantitas jeung kualitas. Ari kuantitas mah saperti nu katingali di jam. Sedengkeun waktu nu berhubungan jeung kualitas berarti hubunganna eta mah jeung penggunaan. Nah, berkualitas atawa henteu. Jadi waktu teh terus bergerak teu eureun-eureun atawa bergerak tiada henti cek bahasa Indonesia nama. Jadi waktu teh bergerak dina detik ka menit, dina menit ka jam,
dina jam ka poe, dina poe ka minggu, dina minggu ka bulan, dina bulan ka taun, dina taun ka abad, jeung saterusna. Tah waktu di suatu masa dina hubunganna jeung jelema disebut zaman. Biasana dina pembicaraan sehari-hari nu disebut zaman teh aya 3, zaman baheula atawa zaman masa lalu, zaman ayeuna atawa zaman sekarang, jeung zaman kahareup atawa zaman masa depan. Jadi di paribahasa ngindung ka waktu mibapa ka zaman teh mangrupakeun konsep urang-urang Sunda nu berhubungan jeung waktu jeung zaman. Jadi urang Sunda mah kudu menghargai waktu seperti peran ibu, peran indung nu selalu menjaga keluargana dengan kesungguhan. Tapi dalam menghadapi zaman harus seperti peran bapak atau ayah nu gigih jeung berusaha dina memberi nafkah keluarga. Jadi sabenerna kaum buhun Sunda atau nenek moyang orang Sunda teh geus nyieun doktrin ieu dibuat secara dinamis keur menghadapi perkembangan zaman anu selalu berubah. Dina ngahadapi perkembangan zaman anu dinamis nu berubah-ubah, berarti urang ge kudu mempersiapkan diri keur ngahadapina ku dinamis oge. Jadi lain nolak sesuatu anu pasti terjadi. Nu penting mah antisipasi. Geuning di ungkapan-ungkapan urang sok ngadenge istilah parobahan nu selalu berubah. Dunia mah cenah eueuh nu abadi kecuali parobahan eta sorangan. Tapi meskipun zaman berubah, sikap mah ulah berubah. Urang kudu mengikuti perkembangan zaman mah ulah menolak, malah kuduna mah urang nu memimpin. Nu penting mah urang kudu mempertahankeun prinsip-prinsip kebaikan nu diajarkeun ku kaum buhun urang, jeung tetep ngajaga karakter nu nyunda. Tentang karakter-karakter nu nyunda dibahas di episode berikutna, saperti berkomitmen cek basa Sundana mah sacangkreut pageuh tong plin-plan atawa ulah lanca-linci, menjunjung tinggi kejujuran, visioner jeung lainna. Eta mah dibahas di karakter nu nyunda di episode berikutna. Urang ge kan boga konsep akal nu hebat, konsep harta nu hebat, jeung prinsip-prinsip lainna. Eta nu bisa jadi karakter nyunda. Tah ayeuna kumaha cenah meh waktu teh berkualitas. Tah eta mah urang berpatokan ka masterpiece tentang waktu nya eta nu aya dina Al-Qur'an, kitab suci ageman masyarakat Islam Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lamun terjemahan bahasa Indonesia kieu, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi lamun bahasa Sunda mah kieu, demi waktu sungguh jelema teh aya dina karugian kecuali jelema-jelema anu ariman jeung ngerjakeun kebajikan atau kealusan, kebaikan.
jeung saling mere nasehat keur kabeneran jeung saling mere nasehat keur kasabaran. Jadi ieu teh masterpiece tentang konsep waktu anu panghebat-hebatna. Jadi di ayat ieu langsung ditegeskeun yen jelema teh ngarugi nu berkaitan jeung waktu, kecuali tah ieu nu kecualina jelema nu ariman nu ngerjakeun kaalusan atau kabajikan nu saling mere nasehat kebenaran jeung saling mere nasehat keur kasabaran. Mun sakitu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.